Neng, kurang bisnis naon ya? Hayang usaha, parcel teh nya. Teuing atuh usaha naon ya? Mun bisa mah Neng, kurang neangan usaha anu modalna saeutik. Naon ya kurang buka rumah makan wae atuh Nya, tapi lamun rumah makan mah Neng jigana modalna kudu gede. Soalnya orang kan kudu belanja lauk segala macem kan. lauk nama tuh kudu balanja gratis loba oge tinggal newakan. Emang rek jual kadahara naon gitu Neng? Kurang jual pepes cak-cak, belum toke ujung goreng kecoa kumaha Aing mah geus curiga tadi ge. Pasti nama moalnya nih eta idena. Aing mah kumaha bieueuna sih? Arek dagang pepes cak-cak segala macem, belum toke segala macem, goreng kecoa. Aduh. Ya geus, engke urang nu masak eta pepes cak-cak, belum toke jeung goreng kecoana. Tapi maneh nu ngasahnya?